Telepon saung durukan ngabebela. Bangun hayang ngaduruk peuting nu jempling. Hayang ngaduruk lalancip angin. Jerit jangkrik ganggerong bangkong hayang ngaduruk pucuk-pucuk kalapa. Mega jeung bentang nugu meleter hayang ngaduruk langit. Sardiat teu eureun nambahan suluh ngagarabyag mabrak buruan saung. Sora seuneu nu gangas nu ngahakan kai garing. Ting bletok suluh awina silalatu nyeuh-nyeuh cicika. Sinarabeng luhureun kotakan demi kotakan sawahna. Sawah nu keur disawang diimpleng jeroning mongkleng. Mongkleng peuting, mongkleng hate. Isukan panen gerentesna ketir, siki-siki pare racleng dina panonna marengan serebung silalatu. Sedeng dina dadana rebuan beurit ngasrek ngagares jajantung. Sardiat teu eureun ngalenting bako. Cumarita jeung haseup seuseup deui nyeseup deui. Munggah kebek dadana bangun hayang muput nu motah dina rasa. Kalah batuk menengengkreng lung dipiceun gap deui ngalinting. Bari malaweung ka bandang koreak gagak. Peuting mimiti deui nihtir siga 100 peuting nu ngentep na lelembutan. Lelembutan sardiat nihtir ricit di saban mazhab. Tiga lengan kagalengan ricit patupang tindih dina saban kotakan. Siga peurih 100 peuting nu kaliwat. 100 peuting saprak ngarambet pindo. 100 peuting nu ditahan sajroning tulang iga. Kiwari usik, rampak usik, dina tulang, dina daging, dina getih. Usik-usikan tuluy ngamalir kana saban pori-pori kulitna. Ngamalir ka saampar hawa kana peuting nu nihtir, kana angin nu ricit, kana silalatu nu merul. Kalangkang silih kalangkang kumalangkang rumingkang. Ringkang-ringkang luringkang poe pakaleng-kaleng kakalayangan jangjang hariwang. Sardiat hayang ngarambet poe nebak di mana-mana. Keur kitu sora batre ngaburinyai dibarengan sora suku ngagesruk di bibir saung. Gireun balong gesruk burinyai, gesruk burinyai. Aya nu ngurunyung di harudum sarung ngajanteng sakedapan. Surat sorot kana kotakan dipapai imet ku sakecrek. Sebrot deui meneran pisan pupuhunan anyar nancebkeun. Sarenghapan disorotkeun ka jauhna kana tungtung amparan kotakan. Rumahuh tuluy dipangpengkeun ka luhur ka langit kana bentang nugu meleter. Lir ngintip riuk nu nyamuni satukangeun langit. Ngaharewos sorangan antara ngadua jeung nyupata teu pati jentre. Kade isuk jam 6 sujang kitu ceuk hitungan mang. Sora berat semu berat. Dihitung-hitung ge moal matak untung. Sardiat nembal les-lesan sabot rutret kana sarat jeung pupusunan kana buah kawung nu runtuyan kana janur kana dugan nu ngagarantung na palang saung. Tong aral sararea kapan mun kitu hancur sorangan. Batur onaman usum kamari maru cekil. Uing mindo dihanca ku si monyong usum kamari ngeclok ka emang
keur nyumpona nu boga sawah, boa-boa mindo ngeclok oge. Sardiat neuteup nu ngajanteng ngaliwatan pucuk-pucuk seuneu. Teteupna lir sapasang walungan es tuluy leyur saluhureun durukan. Geus ti baheulana nu boga sawah lalolong hate kanyahona kintalan pare parang panen teu paduli buruh macul harga gemuk jeung bebengok hama tapi takdir kudu ditarekahan jang. Mang Mahdi ngagesruk ngadeuketan ngobela sarungna murag kana tak-tak. Lalaki kolot kumis baplang badis runtuk wa panonna seukeut nengetan pola Sardiat. Sardiat anteng nurun-nurunkeun doran nu ngagarantung dina bilik saung. Doran pacul saopat-opat diturunkeun hiji-hiji dibebeskeun kana seuneu. Nyaah Sujang. Diteundeun kalah mata keurin teu jadi duit. Montong ngarasula anggur mikir pikahareupeun. Cikan ngasaan bakona. Jadi ingat ka bapa ilaing euy si Jenat. Bako pasigaran lin. Diuk dina tangka gedang nu ngajepat maut bako jeung papirna. Ari panon tuluy manco nuturkeun laku Sardiat nu laju ngasur-ngasur doran. Heula dewek teu beda jeung ilaing. Mang Mahdi ngalungkeun suluh urut nyeungeut lintingan. Nah dikirana jang haji teu kejem kitu. Kejem euy, kejem kacida. Teu beda ti ku kiwari. Ngan dewek teu payah dikakaya. Tiap panen tekor teu sirikna lir anjing manggih bagong. Dewek teu payah memeh digebrag ngagebrag ti heula. Hiji waktu dewek ngamuk di imahna teu disangka ningan borangan berkah bager nepi ka ayeuna. Ditungtungan penyerengeh reueus kana katineung nu dipurak. Sardiat seri leutik seuri nu nyiriwik kana ati. Pare urut kamari moal waka kegantian Mang. Keun nu puguh mah ilaing kudu boga ketak. Ulah sabar teuing siga bapa ilaing. Montong daek diidek wae da lain taneuh. Jempe Mang Mahdi teureun manjangkeun kalimah marengan letah durukan nu beuki rongkah. Tuluy manjang unggah ti kotakan ka kotakan. Kekecapan ngeteyep dina tumpukan sora-sora peuting ngaduruk waktu. Anjing babaung ti jauhna ti luhur pasir. Sardiat mulang ka imah. Dina kursi kasampak cicih pemajikanana keur mapatahan nulis ka Dewi budakna nu kara kelas 2 SD. Luhureun meja aya sangu goreng satengah piring, coet jeung gelas taya eusian. Aya baskom hejo ditutup ku kain bodas. Bari kerung ramu Sardiat mukakeun tutupna. Beres geuning. Ti Mang Mahdi magrib ka dieuna. Tembak cicih pek ngusap sirah Dewi cengkat koloyong ka dapur. Teurila kapireng sora cai nyurulung sarong heap geus mawa gelas cikopi. Sok dihareupeun nu mencrong keneh eusi baskom kana syarat pepuhunan. Kupat, bubur bodas, bubur beureum, opak, wajit, puncak manik, beas samangkok jeung duit kencring, kekembangan, menyan, surutu, leunteng jeung etem. Naon hartina sugah-suguh? Sardiat bari ngicip-ngicip kopi. Ari taeun teh
manjang ke lampahan karuhun emut kasauran bapak kapungkur ulah hilap kana akar ongko bade nangap jentreng resep Dewi mah kapungkur oge nuju aya aki ngiring apa gening mini ima manis siga nu ngapung siga helang nuju muir di langit. Dewi luncat tina kursi nyeta-nyeta nu ngibing jentreng gancang dihuit ku Cicih. Dewi kamaripan gagambaran oray-orayannya enjing urang apungkeun di sawah ngajak ameh di we ayeuna enggak bobo tos wengi tuh aya anjing babaung Sardiat ngupahan nu lagi janji. Alah uhun asik warna-warni di langit sing luhur di apungkeunana ameh di teh jagoan. Dewi lunggak linggek cumentil meresan buku tuluy ngagusur Cicih asup ke kamar ngolo hayang dipangdongengkeun. Sardiat nuturkeun ku teuteup kade reksak buku eta warisan ti uyut nuju nini sageung Dewi kadah api kamari dugi ka mana nu guntreng jero kamar teu lila bet kapireng sora Cicih ngahariringkeun lalakon Dewi Rengganis. Sorana tembus ke saban rohang tengah nu heureut. Sardiat nguligah sorangan uralang kuriling noong ngadongeng lalajo antayan sireum dina tembok ngintip eusi baskom nenjo cak-cak nu liwet satukang kalender gambar amparan sawah nu parena meujeuna alaeun lir amparan emas handapeun langit bungur asa aya nu ngarebut jantungna mangsa sapasang beurit luncat kana meja tinggal rajleng kana ubin ting cirecit muru dapur nyeblak asa dibalangkeun ka jurang bari taya pamuntangan. Poe isuk kumaha isuk cek Sardiat bari ngoloyong ka kamarna kekedengan bari tagiwur katingtrimkeun ku sora Cicih nulir hiliwir malati parang bulan samagaha sakdapan nyiehkeun ricit ngalenyap sakedapan di negeri impian. Sardiat menjok ribuan beurit ngahanca pupuhunan ngahanca sanggar jeung eusina meru satangtung tangkah-tangkah kalapa ngagares lembur ngagares nagara ngagares mangsa lir sakedapan hawar-hawar wawacan Rengganis bet kapireng jadi nu ngaji walungan ayat suci nambres ngamalir jeung ingsre red dina ubin saluhureun sajadah kucel Cicih geus nibukeunna nyang hareupan kitab. Isuk-isuk panon poe geus moncorong Sardiat ngalengkah bangun teu napak langlayangan oray-orayan upay gapuy dina tonggong Dewi hareupeunana srog ka sawah nu dibuat aranteng ngarit pare diunggah sisi ipis naker tengahna hejo cawerang taya alaeun ari ilaing siga lain turunan tukang tani langlayeuseun siga langlayangan kapakan Mang Mahdi nyenghor. Sardiat ancup ka sawah laju milu ngalaan pare guntreng jeung arit saarit-aritna hawa panen ngungun tarungkul jeung arit sewang-sewangan nurengse maju ngagebot ukur Dewi nu jigrah noongan puncak manik oray-orayan ngibing saluhureun pucuk kalaparawing meh sarerea ngeureuyeun ngagebot ti kajauhan sada motor digaur-gaur deket saung kubu nulak cangkeng bari nguring cerbalong. Sardiat kaleked nyamperkeun nu bobolotot ngomeh huwis. Dewek hayang nempel lauk euy.
cing pang bedahkeun ngeunah sigana mais lele baradag temen. Pokna mapag ngoyongkod udah titah tiban mangga gebrus ka balong ngebedolkeun liang pamiceunan cai ngagewor ka kotakan laneuh kubu jalang jeleng jamotrot nenjo antayan tengah kalapa lebah wates jeung sawah sejen kerung gogodeg Teu disangka lain ukur beja bener-bener selain sok ngajual kalapa kasaha. kubu ujug-ujugnya ne Teu pisan-pisan tara kumawantun sardiat karek hanjat buktina tina 100 ayeuna sia ngan likuran ngirim ka dewek dogan dibajongkeun. Apaan tuang putra nu bungsu anu sering ngaladogan mah sardiat ngarehap jero neureuy nu ngabagegel kitu buktina kalapa mun loba diala duganana tangtu sok nyeot ngagorengan. wani sia nyalahkeun anak dewek tegebleg cedok na sia poho nyatu di tanah aing gogobrog di lahan aing padun nuduh we sia. Kubu tutunjuk bari cipopolotot bangun rek sahabek-habekeun sardiat ngeluk di sisi balong ping pereket nahan ngagedur jeroun dada. Kubu ngawur-ngawur supata sagala disabit jalang jeleng jamotrot sesa durukan disepak Mang Mahdi ngaregap arit balong orot kari samumuncangan ngan aheng tayanu motah ukur hiji 2 ting pecepat ukur impun jeung buruy minuhan unggal juru sardiat sepak kubu eceuy sigang gejlig muru jalan. Sia ditungguan ku aing ke peuting Slak kana motor pulas beureum bandera nyelah sababaraha kali tapi teu hirup. teu sangka aing ngukut rinyu lauk napa kubu pameng tos dibedahkeun Sardiat muru nu pundung lebok ku bongok sia aing melak lauk ngarebu. motor teu dek hirup kuprak digubragkeun sardiat colohok mata simeuteun kubu malik amarah nyongkab tina matana padeng-deng deui wae sarerea cengkat tina ngagebot. Sardiat nyered lengkah ngajauhan sawah ngajauhan nu bangun rek mindo ngabledug nyampoyong sapanjang ringkel galengan cicih curing hak balong teh nu malire. Rek ka mana sia nikahan aing nya hareup ka dieu koplok bapa sia teu goblok-goblok teuing ngari sia teu ngaregap tangtungan pisan ngabangsa teu kapalang haat ku aing ditulungan kalah curaling. Kubu beberdagan siga gelap jeroun hujan silantang mepes keyang. Sardiat ngarandeg leungeunna muntang kana tihang pupuhunan nu agarebot mimiti ngabardega. Mang Mahdi mentasan kotakan Sia Mahdi paingan ngariung jeung baragajul garong malulu saengko sia jeung sidiat pantesan pakaya aing terakahakan moal salah ku aing dilaporkeun sia ngaranjah we pagawean teh dasar jelema salangsara. ku awong-awongan lebah galengan. Ku Mang Mahdi nyorowok ngamangkeun arit. Rek naon sia aing nyaho sia ukur tarik gorowok rek ngambela alo alus deuleu garong ngambela garong deuleu alus sia kabelul pare kalah diparabkeun ka beudit sum ayeuna dewek menta 5 kintal teu hayang kurang sasieur dikirana mayar pajeg murah.
Kuwu ngacungkeun peureup mapag Mang Mahdi nu ngarengkog di tengah kotakan. Aritna masih keneh ngacung saluhureun sirah. Ari Sardiat dipapareket nyekel tihang pupunan, urat-urat leungeun ranteng, cicih kapiuhan di juru kotakan landeuh. Nu ngabardega cul geboteun mimiti ngalalengkah jeung aritna sewang-sewangan. Muru kotakan tengah handapeun pisan panon poe. Nah cicing Mahdi, aing teu narima paka aing dirampok. Coba-coba kan ya aing siar ngalawan. Sia ukur gede haok, leutik burih. Diat, mana tanggung jawab lain? Rek digantian kunaon lauk aing, kalapa aing. Kuwu moncorong ka Mang Mahdi nu bangun kasima, siga arca, siga babegi, ngacungkeun arit, satengahing parehejo tapak beurit. Sardiat kakerot, dua leungeunna adu regeng, pupuhunan karabut, eusina racleng. Sardiat ngablesat sapanjang galengan. Pupuhunan ngeulah angin, ngahiuk, ngahanca, meneran pisan sirah kuwu. Mang Mahdi katut nu ngalalengkah, pirang-pirang arit, tinggal rajleng, ngaboro nu ngajurah roh kana kotakan. Harita pirang-pirang beurit ting ciricit, rewuan. Keluar tina saban liang, tina saban kotakan. Mijah tuluy ngabring lir aleutan mega mendung, muru gumplukan sawah belah pentas, panon poe katutupan mega, oray-orayan nyangsang lebah pucuk tangkal kalaparang sak. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.